Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji urang sanggakeun kadat ilahi Rabbi anu tos nyawiskeun bumi pikeun dihuni bari disyukuri. Puja urang sanggakeun kadat Allah Azza wa Jalla anu tos nyiptakeun dunya tur saeusina termasuk jin sareng manusia. Rawu syukur urang sanggakeun kadat Allah anu Maha Ghafur, anu ngatur kaayaan di alam kubur, anu baris ngaganjar ka jalma anu bersyukur tur baris ngagenjer ka jalma anu kufur. Salatan wa salaman daiman mugia dicurahkeun ka hiji nabi sareng hiji rasul anu mangrupakeun figur pemimpin sejati, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh urang sadayana asal ikhlas insyaallah bisa nyalametkeun. Tong hari ganing di akhirat di dunia keneh oge bisa nyalametkeun. Bisi kurang jelas nah bener bahwa amal soleh bisa nyalametkeun urang sadaya di dunia terutama di akhirat tingali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna urang dongeng. Tapi ieu dongeng lain sembarangan dongeng, gitu nya. Lain dongeng Mang Jaya, lain dongeng Wakepo, lain dongeng Kiselun. Tapi ieu kisah aneh tapi nyata. Baheula aya 3 pemuda. Eta 3 pemuda sarendek saigel sabobot sapihanean kacai jadi salui ka darat jadi saloga kaluhur jadi sakasur kahandap jadi sabantal. Hirupna rukun sauyunan. Eta 3 pemuda teh kahiji alus ka indung bapa. Kadua pemuda bager saeutik bader. Katilu budak pemuda beunghar tapi amanah. Cek nu tiluan, euy, urang ulin yeuh ah. Tamana. Cek nu tiluan hayu. Akhirna eta nu tiluan berangkat. Turun gunung naik gunung. Lain di ditu gunung di dieu gunung di tengah-tengah kebon kacang. Geus nepi ka luhur gunung, eta 3 pemuda teh kacapean, mogok bahasa urang nama. Cek tiluan, euy. Urang neangan guha hayu, urang istirahat. Cek nu tiluan hayu. Akhirna nu tiluan neangan guha, nyamanggih di handapeun gunung. Akhirna pada kholuhu nu tiluan asup ka jero guha, istirahat. Gitu. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol ka ditu ka dieu, ngobrol ka kaler ka kidul. Pan hadara sokhratun minal jabal, anak gubrag turun batu ti luhur gunung nutupan kana liang guha. Cek nu tiluan, aduh ieu urang kumaha? Diseret lain seret ini dongkrak dan pugu teu mau dongkrak. Napas sesak di jero liang. Gitu. Ayeuna segala cara dijalankeun. Cek bahasa urang mah geus beak dengta. Gitu nya. Napas sesak da di jero liang. Keur kitu turun ilham ti Allah kana tiluan cek nu tiluan qalu annahu la yanji'u min hadihi sahra illa an Allah. Euy, jigana urang mal bisa salamet kaluar tina ieu jero guha angin urang doa ke Allah Subhanahu wa taala. Urang teh masing-masing boga amal soleh, urang caritakeun. Di mana urang geus beres nyaritakeun kana eta amal soleh, urang doa ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah nyaritakeun amal soleh urang sarerea, urang disalametkeun bisa keluar tina ieu jero guha. Butiluan setuju. Aya sok atuh maneh teh heula. Ayeuna maju. Nu kahiji pemuda alus ka indung bapa.
Cek duka hiji, Allahumma kana li abwani saykhoni kabirani. Ya Allah nun Gusti abdi mah gaduh ieu gaduh amal soleh teh. Abdi gaduh indung bapak nu kolot duanana bahkan geus pikun duanana. Sakabeh hirupna sakabeh kebutuhan hirupna abdi nu urusan. Butuh dahar, butuh nginum, butuh mandi, jeung butuh sakabeh urusanana diurus ku abdi bahkan jeung dulur abdi. Di mana abdi menang kadaharan sok ngahlakeun indung bapak abdi heula. Malah dina hiji poe abdi teh ngarasakeun nyeri hate. Biasana abdi neangan subuh teh paling jauh 1 kilo 2 kilo. Hayuh ieu mah aya kana 15 kilo na atuh balik teh kapeutingan di jalan. Sanggeus abdi balik terus abdi meres susu sapi keur indung bapak. Sanggeus beres meres susu sapi abdi teh ngasakan kadaharan. Beres meres susu sapi, beres ngieun kadaharan abdi asup ka jero. Kasampak teh indung bapak abdi teh geus ngagaleuheur geus sare. Abdi teh nih ngahudangkeunana cek eta pemuda. Itu akhirna abdi nungguan nepi ka waktu subuh. Bahkan nepi ka wanci barudak leutik hareuudang, rame di buruan. Nah, akhirna indung bapak abdi kahudangkeun ku gandengna eta barudak. Sanggeus hudang mah ku abdi. Terus diasongkeun cek abdi teh emak bapak hampura abdi rasa dosa meureun emak bapak teh lila nungguan abdi nepi ka kasarean bari jeung beuteung mahlapan tah ayeuna mah sot atuh geura tuang leueut kitu. Akhirna indung bapana dahar nya tuang leueut beres dahar aya sesana kakarak di dahar ku eta pemuda kitu nya. Ansip kuring ingetan ka pemuda urang dieu mah mun rek barang bere ka indung bapak bedakeun gitu. Mun ka bapak mere 1000, ka indung mah merena 3000. Naon sabab cak Nabi indung mah 3 kali jatahna bapak sakali. Ummuka kakarak abuka. Itu. Nah bisa gitu. Pantes we da ari bapak mah tarosok kandung. Gitu. Tarosok kandung ari bapak mah. Nu aya kumaha? Nu aya melak lobak sisi lamping dicabut eueuh beutian, melak anak tengah peuting bursut eueuh ceulian. Balik deui ka eta pemuda gitu. Beres ngadoa eta budak pemuda beres nyaritakeun maksudna beres nyaritakeun amal solehna eta pemuda ngadoa. Gitu nya. Ngadoa ka Allah bari ngangkatkeun dua leungeunna. Allahumma in kuntu fa'altu dalika ibtigha'i wajhika faparjun anna ma fihi min hadihi sofro. Ya Allah, eta amal soleh abdi alus ka indung bapak lamun semata-mata karena Gusti, mugi Gusti ngaluarkeun nyalametkeun abdi ti ieu jero guha. Kumaha para hadirin sadaya? Akhirna pan fajaros sayan. Kitu nya. Eta batu ngeser saeutik. Kitu nya. Eta batu ngeser saeutik. Tuh. Jadi kesimpulan anak tadi diceritakan bahwa amal soleh boroning di akhirat, di dunia kene oke bisa nyalametkeun. Wasilahna nyaritakeun amal solehna eta budak ngora, batu nu tadi ngahalangan kana lawang guha bisa eser walaupun cuman saeutik. Gitu.